Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sampean kasadayana. Mudah-mudahan aya dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang ngawaas deui ka zaman kapungkur anu di mana kadang sora tonger reang terus kemudian di masjid patembal-tembal tata acana simkuring ngalajengkeun simkuring nyuhunkeun dihapunten tata acana sanes simkuring bade ngelingan sanes simkuring bade mapagahan tapi ieu mah karena ngelingan simkuring ngamutan deui kana nadom-nadom baheula mudah-mudahan masih kene da kapungkurna di belah kaler di belah kidulna di belah wetana di belah kulona sayang di masjid coba kurang ngawitan nadom kapungkur nuku abi bade di cobi deui di emut-emut deui mudah-mudahan masih kena emut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo geras saradia mengpengker hirup di dunia amal kersampeun jaga di akhir moal sulaya gening maot ngadodoho borosok di popoho datang nah henteu nyaho ngageretek kaya tempo taya berang taya peting taya raja komo kuring di mana ajal gesumping menang embung teh teuing oreng nyawa ujung badan nu geus lila babarengan datang mangsa dipisahan baturan pinem pamitan lain meren lain sugan da ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan kaget lewas mata mencerong renghap ranjuk munggah bengong napas ngangseng nagenggerong nu deukeut geus teka tembong oreng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangseng mapai urat teu aya daya gerumpat urang hak nu panganggesan pegat sakabeh harepan nabeungkang daya-dayaan rek kumaha pangharepan romah keur suka bunga ngatur nafsu seribunga beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja geus waktu ningalkeun lembur tuluyna ka alam kubur menang ngagaling geus diukur mahikeur awak sakujur naon anu dibawa duit atawa sawah lega menang ngumpul-ngumpul tea belaan nipu pasea menang tisuk ti dungdung nusok dipake adigung kana salat mantap liwung waktu najakan
dah kateler-teler nepi kanyang hulung ngaler lapur badan geus komper di tengah imah ngagoler Yolong diruruban diriung ditarunguan jemper pacampur jeung rewas setan mah batimu puas aratan gunung-gunung pakaian duit satungtung ngan masih boy asiwung ditambah cai kerpadu lawang amal geus ditutup hanjakal keur waktu hirup talang ke henteu sanggup padahal waktu mah cukup paingan rasul ngelingan dunya mah pangumbaran naha bet kamalinaan pangoy henteu badaman ngeri kupikir liwung imah tiisen jeung suung ngan anak yatim buruan tinggal risik ting rari abong poe panganggesan mana berat rek amitan gen imahkeun pakarangan geuwakeun logat ngantosan pasaran mendung di payung tiluhur di seluruh besarung nu ngiringna semu guyung nangkeun bandalet beki deket kana logat ruperhure duh gening geus nyang korah rupku padung rapu lemah poek rupa kejeng tu genah ngarumas cukir susah li sobat kawauhan tetolih gancang bubaran duh saha nurek maturan gesangan cicing sabarengan mana sobat mana dulur gening buriak salembur hanteu matur di kubur sumawon nambahan umur oge harta banda kuring nu dipuhit berang pecing cik mana nu rek ngaping geuning geus kieu mah kuring jakal aduhan jakal tegetol sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel naon keur panjing lar sedih nahan kuci mata getih tawa bangkieung kelih harta mah jeung tenoli geus montong reksa sambat teguna geus kaliwat bongan bareto teu toat teu kurang nanasehat hantem hahan jakalan pan teu kurang nu ngelingan pek rungu jawab sorangan geura jawab pari kesana paremutan parantosan mangga geura aremutan sugan manawi jeung sugan
ngajadi kamaslahatan. Lamin mudah-mudahan pengadaan dari pepeling muga jadi panggeing khususnya kanggo abdi pribadi da Gusti mah anu ngajaring siang jeung ngomong yang diaping asal urang tabah sobar jeung zikrullah menyebut nama Allah. Apapun agung-agungna kami suarana kirang rawas didangu mudah-mudahan kami dinabaresna aya kasayan di Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.